Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Firda Fahriza di kelas 11 MIPA 3 nomor absen 12. Ayeuna abdi bade macakeun biantara ngeunaan kabebasan pamadegan di media sosial. Hayu atuh ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur urang panjatkeun luhur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu atos masihan urang nikmat anu kitu langkung ku kituna urang tiasa ngaliwung dina dinten anu bahagia ieu. Teu hilap salawat sarta salam mugi-mugi kalimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, rerencanganna, umatna, sarta urang sadaya dugi ka urang sadaya menangkeun syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sata acan nyarios panjang lebar deui tepangkeun wasta abdi Firda Fahriza ti kelas 11 MIPA 3. Nya di zaman anu atos modern ieu rerencangan sadaya tangtos ngabogaan akun media sosial anu ngagampilkeun urang kanggo interaksi teu dipisah ku jarak. Ayeuna sadaya jalmi tiasa ngedalkeun pamadegan, ngunggah foto atawa ngalakukeun hal anu sanes di media sosial. Nanging seueur keneh masyarakat Indonesia anu tacan bijak dina pamakeana. Hiji hal anu urang unggah di media sosial mangka jadi konsumsi keur publik. Seueur nu maca, seueur nu ningal, tah kadang secara teu sadar urang teh ngunggah sanggem-sanggem anu nyinggung batur. Sapertos contoh, urang ngunggah seratan ngeunaan komentar ka awak batur. Tah perkawis sapertos eta tiasa ngabalukarkeun kontra sarta midamel jalmi-jalmi anu kalawan kaayaan salira anu sami henteu raos hate. Tah leres kabebasan nyarios, kabebasan boga pamadegan eta teh hak saban jalmi. Nanging bebas nyarios sarta boga pamadegan oge kabogaan etika. Bebas nyarios sarta boga pamadegan lain hartina urang tiasa nyarios teu ngagunakeun etika, teu padulikeun batur, ngomong sadaek urang sanes. Tah nurutkeun Wikipedia, kabebasan nyarios teh nyaeta kabebasan anu nunjuk dina hiji hak kanggo nyarios sacara bebas, teu aya tindakan sensor atawa ngabatasan, tapi dina perkawis ieu teu kaasup dina perkawis kanggo nyebarkeun kabencian. Emut, teu kaasup perkawis kanggo nyebarkeun kagorengan batur. Mangkati eta dina nyarios di media sosial kedah ati-ati. Sanggem-sanggem anu urang unggah di media sosial barobah jadi konsumsi keur publik, konsumsi keur umum. Nih sajabati eta lamun urang teu ati-ati di media sosial mangka urang bakal nampi balesan mangrupi komentar negatif. Yeuh, di media sosial teh sadaya jalmi nyambung, sadaya langkung caket. Jalmi dina kaayaan A, B, C, D aya di ditu. Yeuh, simpen we sorangan lamun anjeun teu ngeunah kana kaayaan hiji jalma teu kedah diumbar. Hayu atuh urang langkung bijak deui dina ngagunakeun media sosial, ulah ngalindung dina kabebasan nyarios kanggo ngomentaran hal anu teu peryogi di komentaran. Jigana tos panjang abdi nyarios, mugia anu ku abdi dicarioskeun ayeuna tiasa mere mangpaat kanggo rerencangan sadaya. Hatur nuhun kana perhatianna. Hapunten bilih aya lepat-lepat sanggem ti abdi, bantun anu alusna wae, nu awonna mah piceun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.